Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing sadayana. Kumaha damang? Alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dina danget ieu, urang tiasa patepang deui dina pangajaran Pangrumat Basa Sunda masih di pangajaran tilu bagian kedua. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran Pangrumat Bahasa Sunda masih di pembelajaran 3 untuk bagian yang kedua. Sata acan dikawitan, hayu urang maos bismillah sasarangan. Sebelum dimulai, marilah kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kamari, urang parantos ngarengsekeun bagian kahiji nyaeta maca kalimah. Dina dinten ieu, urang ngaraskeun kana panyungsi basa dina kagiatan ngarangkai kalimah sareng nulis kalimah. Dinten ieu, urang ngarangkai huruf sasaacan dibuka bukuna. Bu guru bade masihan contoh. Ieu aya kecap JUBA. Kinten-kinten kecap ieu anu merenah kecap naonnya? Iya leres, baju pinter pisan barangkali teh. Anu kadua aya LAMPUT, cobi ku hideuk. Ditinggal kinten-kinten janten kecap naonnya anu merenah? Nya leres pisan rupi nama atos hebat pisan murang kali bu guru teh atos pinter-pinter sadayana. Ayeuna upami atos hidup mangga buka buku Pangrumat Bahasa Sundana di halaman 25. Mangga dibuka halaman 25 na sayogikeun pensilna sareng panghapusna. Parantos siap? Upami atos siap? Di halaman 25 aya ngarangkai huruf. Parentahna nyaeta rangkai huruf dihandap jadi kecap anu merenah. Urang fokus ka hiji-hiji gambar. Gambar nu kahiji nyaeta aya murangkali anu nuju ngobrol. Didinya aya kecap atau aya huruf anu teu acan merenah. Aya huruf RITANYA. Kira-kira eta janten kecap naon anu merenah? Nya leres pisan. Nyarita. Nyarita itu apa? Nyarita itu adalah bercerita. Di situ ada gambar seorang anak yang sedang bercerita. Selanjutnya ada gambar yang kedua yaitu ada satu keluarga yang sedang pergi naik apa ya, sepertinya itu naik kereta atau naik mobil ya. Di situ di bawahnya ada kecap atau ada kata-kata atau ada huruf A, B, A, Y, N. Kira-kira naonnya? Nyaba pinter pisan. Nyaba teh naon Bu Guru? Nyaba teh nyaeta pergi-pergian atau bepergian. Selanjutnya, di gambar yang ketiga ada seorang anak yang sedang ngumpet di belakang kursi. Nah, di situ ada huruf-hurufnya ada TMUNYPU. Kinten-kinten naon huruf anu merenahna? Atau naon kata anu merenahna? Kecap anu merenahna? Nya leres nyumput. Nyumput itu adalah apa coba? Nyumput itu apa coba? Nyumput itu adalah bersembunyi. Bersembunyi itu bahasa Sundanya nyumput. Salajengna nyaeta aya gambar ibu-ibu nuju masak di dapur. Kinten-kinten eta aya huruf KASMA. Kinten-kinten huruf naon, kecap naon anu merenahnya? Iya, hebat. Masak pinter pisan. Salajengna di
Teraskeun kana gambar anu kalima nyaeta aya anu nuju nembang. Naonnya aya INYANY. Kira-kira naon? Leres pisan. Nyanyi. Inya nyanyi nya nuju nembang nuju nyanyi. Salajengna aya gambar murangkali anu nuju nyikat waos. Anu nuju yang sedang menggosok gigi. Kira-kira apa ya? Ada hurufnya KATNYI. Kira-kira apa ya? Leres pisan. Eta teh nyikat. Rupina mah hidup teh atos pinter sadayana. Mangga diserat heula upami kacepetan atau kecepetan bu guruna nyariosna mangga tiasa dipaus heula akanapi tiasa diklik tiasa liren heula nembe upami tos rengse nembe ku hidup diteraskeun deui. Upami parantos sadayana urang kana halaman salajengna nyaeta tentang nyalin kecap. Nyalin kecap teh naon? Nyalin kecap itu teh nyaeta menyalin huruf. Dina bahasa Sunda aya 3 huruf E. Nyaeta E anu biasa, aya anu E nganggo curek, aya anu E nganggo U. Sapertos kumaha anu E nganggo curek? Tah, sapertos kieu. E na aya curekan di luhur. Eta dibacana E. Lambeina rada digeser atau tapi dibenyeng ke samping atau digerakkan ke samping lebih lebar. Bacanya E. Kumaha hurufna? Kumaha kecapna? Sapertos kieu. Ngepel. Tah, ngepel teh E anu kan aya E na aya 2. Anu kahiji sareng kadua. Anu E kadua nganggo curek. Sapertos kumaha nyeratna? Tah, ulah hilak. Eta kedah aya E curekna. Dibacana ngepel. Kumaha? Ngepel. E na anu pelna E na rada ditarik lambeina ka sisi duanana. Salajengna aya deui sare. Tah, sare E na nganggo curek ulah hirap. Nah, sapertos kitu. Hiji deui E dina bahasa Sunda teh aya namina E. E teh sapertos kumaha? Tah, sapertos kieu. E sareng U dibacana E. Kumaha dibacana E? Sapertos kumaha kecapna? Tah, sapertos ieu lempang. Jadi dibacanya bukan leumpang. Bukan ya, bukan leumpang. Tapi anu leresnya eta lempang. Lempang. Kecap anu kadua nyaeta cerik. Cerik. Sanes ceurik, sanes tapi dibacana cerik. Eta ngepel sare lempang sareng cerik aya dina halaman salajengna nyaeta halaman 20 genep. Mangga dibuka halaman 20 genep tampilanna sapertos ieu. Parantos? Parantos? Alhamdulillah. Nah, eta di halaman 20 genep teh nyaeta parentahna pek salin kecap ieu dihandap. Tah, eta aya kecap-kecap anu dina warna pink. Ku hideuk disalin hurufna kecapna dina garis dihandap. Seratana nu rapih, anu sae. Teras eta ulah hilap aya E curekna. Teras aya E na dina naon E curekna aya dina ngepel sareng dina sare. Teras aya lempang. Ulah hilap lempang. LEUMPANG lempang. Teras di halaman 20 genep teh
Aya hiji kata anu lepat panulisana. Nu mana? Tah ieu nu dibuludan. Anu mana tegasna? Tah sapertos ieu. Caurik. Saleresna sanes caurik. Tapi anu leresnya eta cerik. Kumaha nyeratna? Cerik. Tah eta dilereskeun nya. Anu ku Bu Guru dibuleutan eta teh sanes caurik tapi cerik. Mangga ku hideuk disalin kecap-kecap anu aya di halaman 26. Tong hilap kedah rapih. Seratanana kedah sae, kedah rapih. Sapertos kumaha? Sapertos kieu Bu Guruna atos ngarengsekeun. Mangga dipasihan waktos 20 menit kanggo nyalin kecap anu aya di halaman 20 genap. Rupina mah tugas ti Bu Guru kanggo dinten ieu cekap ku 2 pancen nyaeta ngarangkai huruf halaman 25 sareng nyalin kecap halaman 20 genep. Ulah hilap eta tugas halaman 25 sareng 20 genep teh dikintun ka Google Classroom. Aya pancen deui kanggo hideuk salain halaman 25 sareng 20 genep nyaeta salat 5 waktos di mana salat eta kedah dilebetan atanapi diseratkeun dina buku salat anu parantos Bu Guru pasihkeun ka hideuk sadayana. Kumaha atos dilebetan teu acan? Salatna atos 5 waktos teu acan. Upami atos, alhamdulillah hebat pisan hidup teh. Upami teu acan, hayu semangat, teu kenging bolong-bolong, kan yuswana tos 7 tahun. Janten upami yuswana tos 7 tahun, salat 5 waktosna kedah lengkap. Pancen anu salajengna nyaeta baktos ka Ibu Rama. Mangga hideuk tiasa babantos ka Ibu Rama. Mangga tiasa sasapu di bumi atanapi mereskeun tilas bobo atanapi ngawasuhan piring. Mangga teu langkung hideuk bade anu mana baktos ka Ibu Ramana. Salajengna pancen kanggo hideuk nyaeta di bumi wae teu kenging waka ka mana-mana. Tekenging waka angkat-angkatan upami teu priyogi, mangga di bumi teras. Rupanya pembelajaran hari ini Bu Guru cukupkan sampai di halaman 25 dan 26. Bu Guru ucapkan terima kasih hatur nuhun kanggo sadayana anu parantos nyelesaikeun atanapi ngarengsekeun tugas-tugasna. Wilujeng Enji patepang deui sareng Bu Guru dina pangajaran bahasa Sunda minggon payun. Mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.